Lurah
Setia mangku Prabon ya setia mangku Prabon singlar kaliwawang setia mangku Prabon ya hingga pengurus pelampahipun sapenting pagelaran Jawi Karaton Kajahoya genturukan tinutur gentrakan Cinarida sapenting Karaton Kajahoya gitu nagara astina ingkang dadi jejer rasa pangistren ingkang saweg istrenan Prabu Suyodana ingkang saweg dedamang wales Maka Prabu Purnama Dewa Dadak pangadegan jangkung dawur Simardada bewas semros tayakina pasemon lir barongan gitu di mana sasauran sentak sengor soca sumorot lir kadia surya kemar tayakina sama kasumpingan tetamu sahaya
kasepuhan Resi Komayana saking Sokalima nyaga utusaning Tisi Maka Prabu Suyudana Prajan Negara Astina Dewa Maka Prabu Baladewa Prajan Negara Madurakarya sakawit lalayan kanu tedaman nanging sakan tenan ngiring ka karaton Kajabaya wonten tekantun senapati ngelaga sahaya pahlawan ngayuda perang wawangi tetia kalagulu walah edas we pangawakan cangkung tuwur Simardada pewos jemros tayaki ngawat kekuantos bangsa Kadinen Yunuking waktu rahayu pratana mangsa utama nganti kasentak sengorno tayaki ngawat kekuantos perasaan negara Kadinen iserengan dening tedengerat tayaki ngawat ya gening iyo kesukuran panas haturan sasumping nama guru ingkang sinar aliwawan sinar aliwawan ya ketiaman Prabon sinar kaliwawan ketiaman Prabon laki-laki kang sami ingkang samya endera ada umpila ya ingkang samya nganti kaslimah ka Prabu sentak sengorno daya kingan paman paman guru Resi Komayana unyuk sumangat nyangarkeun semakaturan sasumpingna maha guru anu inukum ai geuningannya teh sareng Maha Prabu Baladewa Ratu Raja ti Madurakarya aturan sasumpingna mangga kapayun calik namangsing parek kasepuhan linuhung keparayun loh beda sepuh malah nyuhun anger dipina damel unyuk sumanga pun manghatur ti payung ngahaturkeun sawunukun kana pembagi kalayan ti payung kahatur sawadina mang nyangakeun semapana batos unyuk silakeun anger nuhun pina damel sadari Prabu Baladewa unyuk sumaga kaula Prabu Baladewa ti Madurakarya leres ngahaturkeun wilujeng patebang hayang pembagi selera ditampit dening Kang Rokiwat dengan simpul pring ati dicacah sapucuk ing rewa putih masaga nun iya loh ate kakang senapati ngalaga dupi ieu teh tuang raka tepi nodamaya teh pun lanceuk senapati ye eta kalagunut sobat kaharep diukna bagi asal kana kakang maksud rada deukeut kapayun sangat sono anu tanya kinggana kaula cobi kapayun atuh kapayun
Saderek Senapati kapayun. Payun. Aduh, tepi kararom gitu. Ih, bakat. Allah. Tepi nodama. Dipayun kapihatur nyangakeun semengah pangabaktus kuayu paduka dalem. Diterima ku kaulamu. Kalayan teka kantu nyangakeun semahaturan kata tamu. Maharasi Komayana lan Saderek Prabu Boladewa di Mandura Harja. Beres ramah tamah nama lah. Nuhun. Ditampi pembagi salina. Atuh kang salajeng nati eta unyuk sumangga purwa dampa Gusti kersa nyaur abdi dalem badaya pikrasa naon. Nya ujeng hinga ka punut tanaga. Emutan Narapati oge daya wagelanana. Ngantos siang kalayan wengina. Syukur baca kumayana. Ye tina waktos ayeuna anu kalintang pingana sumpingna kasepukan ti Karaton Astina. Parang siang saliranya anak utusan ti Saderek Prabu Suyudana cobi naon ka kapriyogian Balakakeun tina mangsa ayeuna cobi blok-blok. Beberkeun. Tepi nadama aya naon atuh ieu teh tamu. Sumping rebun-rebun keneh. Barantos aya di karaton bilih aya hal. Kaula ngantos tina mangsa ayeuna. Ieu. Paman. Ieu anger ieu. Cobi saurkeun sakumaha nu dimaksud. Anu didabuhkeun ku Kang Rai Prabu dina maksana. Coba aya naon kasepukan. Bumujeng wae sepuh. Kieu ieu teh saresna Purwa Mangdu mungkap sanes mangsa. Anu teh kirang sareng telangkung saperkali sapunten anu kasuhun tina naon rupihal. Kakumawan tunan dugi ka dungkap rebun keneh ngawagel kana katentreman sadira anger banget. Eta ya wagelanana. Kanggo salajengna dupi salajengna sada binati kitu. Tikirang sang telangkung pun mangyangah utusan ing ratu. Tuang Raka Prabu di Karaton Astina ngeman timalan raja anu sakubungan sareng sakumaha hal perjanjian di mana dina mangsa salira sumping ka Astina negerakeun kasanggupan pikeun ngungkulan wabah kasakit anu sumrambah. Kaya Kepinodama beres. Sumping salira teh nuju aya dina tengah-tengah kagemrengan kakacauan ku ayana wabah anu tumiba. Anger. Loh. Dugi ka mangsa ayeuna kasakit kana beuki. Meuweuh anu taya papadana di mana urang jalma katrap isuk-isuk sore geus ngajenjehe. Bu. Di mana katrap sore isuk-isuk geus lapur ngajelengut. Anu alit-alitan teh lain jalma anu keur arak-arakan tapi anu nangtukeun nasib ini ka pakuburan ngubur urang-urang jalma anu geus korban ku wabah anu nya kitu. Aduh eta panyawat teh pira kieu. Ieu kan jadi soal. Katingku banget. Kepinodama ya teh ku ayana bakatku banget ya kasakit. Nah ieu. Celuyur mimitina teh panyawat. Nah ieu cek mah oge. Kumaha atuh? Kepika sumpingna anger harita negrakeun kasanggupan sanggup pikeun ngungkulan wabah hanas salira pale dijunjung lungguh janten Prabu Anom ngistrenan di nagara Astina. Diserengan ku tuang Saderek Kalagunu
siang kagentos kuwengi kasamungku minggu datang na bulan parantos 2 sasi setengah dui kaina salira teh kanyataan anak gaya kasakit kalah beuki meuweuh kalah beuki neraka mana atuh buktosna mangsa. Iyalah. Bari sehari tadi tantukeun sareng teh sanggup pikeun ngungkulan kaungulan Panawa, sanggup pikeun ngadek nasibna Kurawa, mikarep pikeun kaungulan dina mangsa Bratayuda Prang Jaya Minangun anu bakal silikeun purus sareng dulur dina mangsa nagi Tegal Pusat. Tapi ka mangsa ieu mana buktosna? Mana buktosna? Panawa masih kena menjelma. Jadi ku hari sareng teh pas saya sareng kanyataan kana di jungjung luhur cobi recetna cuceuna di luar. Mana sunaratuan ngerakeun ka sangupan teh beteng ngawujud. Mana raja ngerakeun ka sangupan teh tepi ka teh kanyataan. Tuh tepi ka kitu ceuk mangoge. Geunyeung. Cuceu. Recet. Dina bangsa ina. Nah teh ini saya kureasan dia kitu. Nah daerah saya teh ku kasangupan parantos ngawujud. Jadi hari mang dongkap ka dieu masak bakal nagih janji kasangupan parantos ditantoskeun. Upami teu nyata eta kasangupan tos. Gedaliren. Nagih ya. Aya nganukur dieu kungku manina kursi atur aswata mah ge bisa. Bisa ngukur yang jelema mah. Ceuk mangoge. Ceung nyatakeun ieu kasangupan teh. Cobi ieu tingali tuang raka Anger Prabu Baladewa ngahaja sumping nalalayan kanu teu damang. Anger Prabu Sudana parantos 2 minggu ayeuna duwi ka teu tiasa tuang sareng neueut. Salirana parantos nang kawing tingah pulang tulang jeung kulit. Daging we momontokna. Is kena mau pelo atuh ngawang bae kitu mah. Tah ayeuna anu bakal ngerakeun tinakan maka Prabu Baladewa ti Madura Harja. Cobi tingali raraina anu sakitu asapna. Cing geura nyatakeun. Cekan geura bukikeun. Ngan ukur sari tabungkul. Bukur lapur. Kasakit kalau bikin rekap. Wabah kalau bikin rekap. Teu kurang-kurang jalma anu jadi korban. Mana kanyataan? Mana bukina? Mana kasapaan di dalam kita di pakang ngatakan. Tidak perlu dia lamun adit teu bisa nganyatakeun. Teu bisa ngukuran kasakit anu sakit hebohna. Dimaehan kudu maksudnya. Aduh, diancam ya. Dageningan kitu rakening ieu sumping. Nya panagihan. Anu nagih ngurumuy. Yangakeun bobot pangayun timang tarajuna. Untung terang gaya mah. Tobat teh kasepuhkan anu ninukung. Maka guru anu utama tina masa ayeuna salira istuning blak-blakan negerakeun saur tanpa teu alih-alih. Memang dina masa ayeuna kaula ngakuyeun kana katampuan jeung kasanggupan. Tapi daya nyatana memang eta kieu sawatara kasalahan dosa kaula daya Tebusan tina malganing kasanggupan tapi bener gitu saya ulah bari ngukusan dari sedanku nafsu. Arsi anu ini panitaan utama. Geraya dangukeun kaula pakamukakeun pangalaman dina mangsana bulan-bulan geus kaliwat kaula teu menekung jabrat ka makasukma. Memang kaula tisa mimitina luntat di karaton Astina ngancik di karaton Gajah Hoya. Bener jeung tuh jiga tunggul aya di karaton kaula jadi Prabu Anom tapi kaula negerakeun kasanggupan jeung nyatana kaula teu menekung nunukun lamun beurang teh kana dakar eta lamun peuting teh kana sare. Tuh makan legas. Atuh nahan tina mangsana. Bulan katon pernakeun kaula teh manang suaratan katinggalan anu natrat unina eta nu ngagencrang katerimana ku kaula ieu suaratan katinggalan anu natrat. Nyampi suaratan katinggalan. Ieu nu jadi soal. Ciri suaratan katinggalan naon ieu? Suaratan katinggalan kumaha uni ne. Duh, uni ne. Beres tah.
jeung kumaha eta teh uni ne kumaha unggalna suratan katinggalan unggalna suratan katinggalan anu katerima ku kaula mangka ieu nagara waras waluya king waras waluya tetapi Mahaprabu Suyudana Kuru kagungan mustika ajimat layang jamus kali musada anu dipake laman kabesaran nagara ku Panawa ku musuhna Kurawa anu tangtu kalayang saja binati kitu eta mangka beunangna kali musada ti Panawa kanas kudu paehna hiji tokoh masyarakat di negara Amarta kitu kakang di negara Amarta memang aya hiji tokoh masyarakat eta hiji ulu cupu warisan ti moyangna. Ari ngaranna teh Lurah Semar Badran aya anu tangtu. Cek mang oge. Ieu ya. Semar. Eta Semar teh hiji pawongan warisan ti zaman moyang kakara kali musada beunang lamun eta geus pae Semar. Hinya masih kena ngawujud Semar ieu teh moal aya bebeunangan sakitu kasimpulanna halna wabah leungit teh lintang ti kudu ngabogaan mustika layang jamus ka musada. Haduh nuhun anger nuhun. Ya ceuk mang oge. Waduh. Nyaan punyul ieu ratu. Ceuk mang oge ulah langkung teuing saur matak mang barang jauh ka karaton oge remah tamah we ti tadi oge. Tara sentak sengor, tara ngaluarkeun basa teungeunah kitu ceuk mang. Sang Johro kan mah. Jantan ieu teh nemek tiasa utamana nagara astina. Isana wabah teh kalayan unggulna Bratayuda. Kajabit ti kudu ngamili pusaka ajimat Kali musada. Iya cocok cek mau ge. Cocok memang laras. Ieu teh kali musada teh kagunganana Yudhistira. Da eta ge ti mang mimitina baheula oge. Oh, geuning. Boga anu kitu teh ti mang anas ku mang dibikeun. Anasnya? Sugan teh teu kitu. Da sirik mang teh jiga monyet nganggo gulung kalapa teh terang kana eusi-eusina. Tadi namanya kitu teh. Memang ieu teh jimat linuhung. Laras. nyangakeun dina rasandina aing mang mah nyangakeun mah buat pangayon ti Mang Traunjulna ponyuk sirajeng anger hal ieu aing mang mah tadi oge ngan ukur maro hasilna wungkul makan ngagono jadi kapungkur oge teu kirang-kirang ngusahakeun geus ngojoran Panawa teh nanginya kitu itu dapur ieu mah konsep ieu kalaut rumus itu ngagujubar janten ku kituna eta mah nyangakeun ngantos hasilna be ngantos hasilna ya antos di karaton astina ieu teh saha anu bade utus ai kedah kurawade mah atuh mah oleh ka laut salamina oge aya pikeun musahakeun saha wanita banget mun lanceuk Kang Senapati ngalagan ubah ka musahakeun soal ieu eta sobat-sobat kaharepna sanggup atawa teu anjeun pikeun mehan Semar jeung maling kali musada leuh itu demi keumuran Kurawa badag mah atuh bujeng hingga dipunut tanaga emutan Narapati gitu wagelan sanggup mangga dinten mana kaula kedalu mampah ka Amarta ayeuna waktuna dinten ieu jiga Narbo Kaliwon anu mustari teh mustari atuh ieu mah eta mah antos we di karaton Astina kaula sanggup pikeun ngawujudkeun antos dina dinten enjing bakal mawa getih Semar kalayan bakal ngabantun mustika layang jamus ka musada rampung dawuh tutas pangalika diantos hasilna kumang diantos di karaton Astina upami teh hasil ieu teh nganu haratos sada teh parantos nangtukeun nyieun jalan kanggo ngeusan beung-beung dina janten Prabu Anom di nagara Astina ieu ya panuntungan eta malah nyek eta pinatama tingalikeun eta Senapati kaula anu bakal usaha eta bakal ngagonol dina poe enjing bakal nyanak layang jamus kal musada sarta bakal mawa beja paehna Semar katengpanana nyon atuh dia antos hasilna ku kaula di karaton Astina terus rampung dawuh tutas pangandika amit kaula bak
lembah di dia. Saya kantos sebagai kemarin Kantos hasilnya. tapi agama sama